Bismillahirrohmanirrohim. Paslun ari ieu pasal nyata bade ngajelaskeun bab anu ngajelaskeun kanggo jalmi-jalmi atawa erek istri ek pameget anu bade ngabina rumah tangga atanapi kanggo anu atos rumah tangga supaya dina rumah tanggana tercipta keharmonisan anu disebut samawa teh sakinah mawadah warohmah. Nya upami karep urang hoyong gaduh keluarga anu sakinah mawadah warohmah, mangga disimak ieu video. Waliduhuli waktuhu ma'rufu ba'dal isai au qablaha ma'lufu. Jadi di dia ngajelaskeun waktu gitunya anu dimaklum dina ngalaksanakeun teterekelan. Nyata maksud waktu anu dimaklum kusabab tos pada terang gitunya dimana orang ngalangsungkeun hiji pernikahan pasti eta mimiti gitunya mimiti teterekelan teh ba'dal isa au qoblaha gitunya eta mah arek sabada isa atawa samemeh isa gitu berarti sabada maghrib kusabab naon nya meureunnan ari siang mapan sibuk meureunannya naon nungguan nu ondangan gitu tah nya girilan beres nu ondangan marulang tah berarti girilan kokoronangan giliran kokoronangan ngan kokoronanganna kudu naon kudu make tata cara gitu nya ulah ujug-ujug ngoronang teu pararuguh nya sakumaha tos diwartakeun nyata dikabarkeun ti ieu anu ngarang kitab nyata anu nganadom gitu pengarang kitab ieu gitu anu dituntut tinu jadi pasangan gitu nya tinu jadi pasangan pernikahan eta di mana arek kokoronangan atau arek nerekel eta nu jadi pamegat kanu jadi istrina gitu nya maka kaayaan teh kudu sanggeus salat isya gitu kunaon make kudu sanggeus salat isya li anna zalika karena naon sanyana ayeuna kokoronangan teterekelan sabada salat isya teh huwa sunnatu eta hukumna sunat gitu jadi sunat gitu ngalaksanakeun teterekelan sabada isya teh lamun sabada maghrib papan meureun tanggalnya kudu mandi deui gitunya kecuali nu geus teu kuat buat pisan mah gitunya tapi menang gitunya waya juju jeung menang kaayaan eta bada salat maghrib oge gitu nyata qobla isya samemeh isya gitu teu nanaon gitu karena sanyana eta teterekelan teh arek dilaksanakeun ge bebas gitunya sepanjang tahun unggal poe berang peuting gitunya dihajar terus teu nanaon ila ma yutaqo minha angin cenah aya gitunya waktu-waktu anu diraksa gitu tina eta seluruh bulan atau seluruh poe tina seluruh waktu teh aya oge gitunya eta mah engke kapayuna aya dina bab-bab tertentu matak
margi ku kitu nya merenan upami hoyong teka langkung mah sok we lah kitu tah pencet tombol anu beureum aya di dinya ning tulisan subscribe tah pencet di dinya terus pencet we geuning gigirna aya gambar lonceng aya tanda anu aya kos berdering kita pencet tuh belah luhurna berarti kemun aya video anyar teh aya di dinya disadar totel jenis aya we ke pemberitahuan kos SMS deui teu hilap nya pilih aya pertanyaan mah sok we gitu tah ditulis kolom komentar di dinya pilih bade naros naon gitu tentang bab rumah tangga gitu pilih bade naros selain tieta mah insyaallah pami kaleresan aya ilmu namah dijawab gitunya bebas gitunya nyukeun karena Allah nawe lah meh janten ibadah nyalim teu naon muga-muga tuh nongton lagi janten amal soleh tiasa kaamalkeun kamanfaatkeun amin ya Allah ya rabbal alamin. Tah santos kitu nya meunang tah dina poe naon wae dina waktu naon wae dina bulan naon wae oge kecuali dina waktu-waktu anu tertentu gitu nya. Tah dina waktu urang arek dek misalkan eta si panganten nya ieu mah si panganten heula we gitu ke anu geus panganten mah urang balikan deui ngan sakuduna gitu anu mimiti panganten tah ieu make tata cara gitu tata krama dina masalah teterekelan gitu dimana orang arek ngoronang kusabab nu kondangan geus pulang orang terus kokoronangan maka orang kudu make tata cara tata krama anu sae gitu nya kumaha cenah panganten teh sakuduna teh kumaha kitu nya anu kahiji nama naon nyata si panganten lalaki jeung si panganten awewe kudu dina kaayaan suci gitu nya naon suci nyata kudu ngagaduhan abdas tah lamun tos ngagaduhan abdas sebenarnya terus weh naon ngucapkeun salam tehnya ieu mah dina betna keneh summa yuhayyi bisalami ya fata summa yusoli mastato'a sabata terus sukron ala tamami nisbid dini bidza nikahi dunakum tabin lah maksana di dia terus maca salam cenah jelema anu ieu anu panganten nya budak ngora teh anu panganten naik nu kolot naik nu ngora pokona ieu panganten ieu geus kitu maca salam teh maca sholawat kitu nya geus sholawat kitu kunaon nyata karena arah-arah urang syukuran sabab urang geus bisa nyampurnakeun tina sawareh agama dah sabab naon kusabab ieu nikah teh itu penyempurna tina saparo agama gitu seorang manusia ahli ibadah itu ieu ge gitunya ari teu ngalangsungkeun pernikahan mah asa jadi kirang sampurna gitu agama anana teh gitu. Tapi aya deui anu teu sampurna pisan gitu naon seorang nu geus nikah tapi henteu daek ibadah tah eta mah leuwih parah gitu maksudna pan urang teh nya nikah teh arek nyampurnakeun agama urang misalkan urang geus salat asok segala rupa urang peribadahan sodako itu ieu geus dijalankeun gitu nya kusabab urang can berumah tangga nya disampurnakeun ta eta agama urang teh ku nikah teh kusabab tina nikah eta urang mengandung pahala anu ageng gitu
ketepan merenan orang teh gaduh bojo nya merenan ayeuna nu istri gaduh caroge gitunya. Tah tina kedua eta teh urang teh bisa ngahasilkeun pahala-pahala anu ageng gitu, anu mata bisa nyempurnakeun agama urang teh. Tina pembaktian nu sijino, tina pembaktian bojo kanu jadi caroge, terus tina si caroge ge mereunannya non mencukupi segala kebutuhan nu jadi istrina. Tak eta pan meureun lamun urang diniatan dina ngalangsungkeun pernikahan karena ibadah, berarti urang tidinya bakal terus ngajantetkeun kahadean-kahadean kangge urang. Tah margi ku kitu niatan dina mimiti urang arek ngalangsungkeun pernikahan teh entongan ukur ayeuna urang kusabab naon ngahindari tina zina oge, tapi niat ibadah karena Allah Ta'ala. Jadi segala rupa nu diamalkeun dina pernikahan urang ke bakal jadi pahala, jadi ganjaran gitu, kayak ganjaran kinti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, ieu tina masalahnya penjelasan maksud bait ieu gitunya. Jadi si keayaan ayeuna misalkeun naon summat aya jadi tabetna summat yad'u wa yatubu ja'a min kulli majtanahu lam tiro. Ya tadi karena arah-arah nyampurnakeun satengahna agama gitunya. Terus orang ayeuna mimiti maca salam, maca sholawat, terus nya orang teh dina kaayaan suci teh tadi nya orang terus ngadoa, terus tobat gitunya, tobat tina sakabeh dosa. Kita orang memeh ngalaksanakeun teterekelan. Tah teras kunaon cenah kitunya orang make kudu wudu heula, kudu naon kudu ngadoa heula, kudu maca sholawat, terus ngadoa, terus tobat. Supaya naon? Supaya nyadohir orang bersih nya. Pandi dia dijelaskeun ge dina penjelasan ieu teh urang teh diri urang teh kudu dihiasi gitu nya. Kunaon? Nya si badan orang anu dohir ieu fisik urang dihiasi na teh disucikeun ku wudu teh ya. Terus batin urang dihiasi kunaon? Ku tobat. Supaya naon? Nya tobat eta teh ditobatan nganobatan diri batin urang teh tina sakabeh dosa jeung tina sakabeh pancabaya hate jeung aib hate, supaya bersih leungitkeun diri urang teh. Begitu urang ya malam kahiji arek panganten teh bersihkeun heula, sucikeun diri urang jeung sucikeun badan jeung batin pamajikan urang tina sagala kokotor supaya bersih gitu. Maka Allah Ta'ala yukamilulahu amro dinihi gitu ya. Maka dirinya Allah bakal nyempurnakeun ka eta jalma dina urusan agamana cenah. Biduhuli ala jati. Lamun dina urusan nerekelan anu jadi istrina gitu dah. Kunaon ayeuna make kudu kitu nya. Ayeuna lamun ieu pan saur katerangan ayeuna secara logika we kieu nya Kak. Ayeuna dina kehidupan orang kadang sok berpikir gitu ya. Sok berpikir dina kehidupan rumah tangga kunaon ieu rumah tangga teh asa pabelit gitu. Atawa eueuh katenanganna gitu nya. Ningali pemajikan asa kumaha gitu. Ningali budak pikeseleun. Pokona nama kusabab ningali adatna. Terus ku beki jajana atawa terus ku pamajikan hayang meuli TV, hayang meuli oncom sa toronton.
Pokoknya nama teu asup akal lah gitu. Jadi asa juwet lah. Jadi sakinah teh teu aya, sakinah teh pan tenang. Artinya teh. Jadi teu aya ketenangan dina rumah tanggana gitu. Jadi juwet teh mikiran teh. Tanya ta tujuan dina ieu adab-adaban teh supaya orang nyiptakeun dina keluarga orang teh terbentuk ketenangannya tadi disebut sakinah teh, kecintaannya tadi disebut mawadah teh, terus kasih sayang nu disebut warohmah teh ya. Mentak ayeuna orang lamun boga budak, kunaon budak orang teh menangkeun adatna teh kos inungna misalnya nyaku sabab orangnya adat inungna teh kawas gitu nya. Terus kunaon di budak teh adat teh sarua jeung urang rumasa di adat urang kos gitu. Tah di dieu pentingna cek abdi geuninganannya hiji urang kudu uluk salam heula. Terus kaduana urang kudu maca sholawat ya. Terus orang kudu tobat teh. Hiji orang kudu naon? Kudu ngabersihkeun diri orang supaya diri orang bersih dina waktu nalika arek rekel atau arek ngoronang. Terus sucikeun batin orang ku tobat, sucikeun batin orang teh nyaeta penyakit-penyakit hate menta ka Gusti Allah supaya bersih tina diri orang. Jadi lamun geus bersih dua nana tanya arek pameget jeung urang arek jeung istri urang geus suci dohir jeung batinna diampura ku Allah, maka dina nalika urang nerekel cos bes super asup langsung namper ya. Geus asup langsung namper berarti jadi eta si bahan pibahaneun anu bakal lahir ke alam dunia teh kusabab diri urang bebas, sifat urang geus ditobatan, adat tabiat urang geus ditobatan, menta ka Allah supaya watak jeung tabiat urang dileungitkeun tina diri urang, disucikeun anu perkara anu goreng nu aya dina diri urang dihapus ku Allah, jeung diri urang bersih dohir orang bersih kusabab dina kaayaan nah tegaduh sebab tos wudu teh ya. Terus dina kaayaan batin orang oge bersih kusabab tos tobat ke Allah ya gitu. Mentak tong aneh gitunya lamun ayeuna ningali murang kali orang kegorenganna turun ai kaalusan henteu entah gitu. Jadi adab-adabana kurang teu dianggo gitu kusabab teu terang matak hayu orang cari tahu gitu. Nyata ieu tah anu dagang tauna. Nah, sakumaha dina hadis nguningakeun manta jawaja faqadistakmalan nisfu dinihi falyattaqillaha pinis pisani. Jasa jalma anu arek kawin eta jalma anu kawin. Anu bakal kawin eta jalma mangka sajelma anu kawin mangka eta jalma teh geus sampurna kitu satengah agamana eta jalma. Mangka kudu sieun eta jelma ka Allah nya tina satengah anu sawarehna nyata anu tinu kadua gitu pan nomor satengah aya setengah nadi jadi kudu dijaga mentak cek abdi kita di kininganan nya. Lamun ena jelma li ibadah can nikah berarti can sampurna gitu satengah agamana. Tapi ayeuna jelma anu bali ibadah terus nikah berarti sampurna. Nganu parah mah nikah henteu ibadah henteu nah eta mah kacing calang menog mah. Terus aya deui anu
naon anu nikah karena hawa nafsu terus tara ibadah. Wah eta mah lebih parah. Terus deui cenanya dina ngalaksanakeun eta teh terekelan teh urang teh kudu make pasunatan maka kudu ngaheulakeun cenah urang teh dina arek teterekelan teh nya. Lamun urang arek asup ka kamar tah ulah asal gebrus we asup gitunya. Pan sawarehna adaban kamari terus dijelaskan ku abdi na video sebelumna emang nu kamari marada jorok pisan tapi da ilmu. Kumaha deui atuh. Nah ieu mah adab-adaban anu sawarehna ngan teu jero-jero teuing ieu mah. Tapi wajib dikanyahokeun. Kudu gitu urang lamun hayang tercipta keluarga anu sakinah mawadah warohmah. Tah begitu orang asup ke kamar cenah. Begitu orang asup teh heulakeun eta suku anu katuhu ya. Di mana-mana orang arek asup ka hiji tempat anu alus berarti heulakeun sampean palih ka tuhu secara bade lebet ka masjid nya. Ka majelis taklim payunkeun sampean palih ka tuhu nya. Lamun dina kaluarna kusabab eta tempat suci urang arek kaluar ti tempat suci ka tempat hina pan dunia teh hina nya. Kaluar ti tempat suci ka tempat hina maka kudu diheulakeun dipayunkeun nyaeta sampean palih kenca. Tah begitu urang asup ka eta kamar bari mayunkeun sampean palih ka tuhu bari maca cenah pendek deui gedanya teu panjang bari babari di. Kumaha macana? Bismillahi wassalamu ala rasulillahi salamu alaikum. On hartosna bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah wassalamu jeung ari kasalamatan ala rasul eta tetep ka utusan Allah nyata Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum jeung moga tetep keselamatan keur aranjeun kabeh. Dah geus kitu teh tos maca salam gitunya bade lebet ka kamar teh maca salam teh da kusabab tadi teh pantos abdas nya tos susuci tadi dinya teh urang teh salat cenah 2 rakaat summa yusolli rakaataini aksaro atawa leuwih eta marek 10 rakaat 20 rakaat ek tika subuh gae ngan moal jadi meureun. Mun salat tika subuh mah hayo ngagedok salat sunat yang tungtung nama zaman dunya anu tipe eta pojona ge. Tah tos kitu tos salat nya teh penjelasan bedanya manu tadi gitu kan lebih jelasna ieu. Salat 2 rakaat nya kumaha babacaanna cenah eta mah bade nganggo babacaan nu tos apal mangga eta mah gitu. Bade mun teu apal da pasti seureuna mah nu teu apal lah kieu we atuh usolli sholatan sunatan rakaataini lillahi ta'ala niat abdi salat sunat 2 rakaat karena Allah taala. Kumaha babacaanna mah Fatihah meureunan 3 kali tah. Terus kulhu 3 kali dina setiap rakaat baca eta jadi 3 kalinya. Fatihah non Fatihah teh piraku Fatihah teu apal. Qul huwallahu ahad 3 kali. Tah tos beres kitu tos beres netepan 2 rakaat terus sholawat ka Kangjeng Nabi eta mah bade maca sholawat eta mangga Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ilaih terus ka itu. Mangga eta ge 3 kali nya 3 wangsulan.
atawa cenah meureun teu apal nu pendek we Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad 3 kali mangga eta mah. Tah tos beres maca sholawat teras nyaeta ngadua teh bari urang tobat tina sakabeh dosa. Nya dina doa nama urang minta we ka Allah nyungkeun mohon gitu ka Gusti Allah nyungkeun kasayan nya kusabab non urang teh bade menggauli bade teterekelan mudah-mudahan tina teterekelan eta teh dijieun jadikeun kamahabbahan jeung kalanggengan dina keluarga urang. Tah dina doana nya lamun teu tiasa mah atuh meureunnan nya ku bahasa Sunda gitu mugi Gusti gitu nya tos tetepan terus nya memehna mah urang tobat heula supaya dibersihkeun di mana urang geus bersih pan karak ngadoa. Lamun geus bersih doa pasti cepet dijabah. Naon sawarehna doa teu dijabah teh kitu pan. Jeung iparatan dosa gitu. Jadi hese terhijab ku dosa. Entak usahakeun istighfar heula gitu urang teh. Terus we ngadoa ya mugi Gusti atuh ieu keluarga teh sing dipaparinan kasayan, sing dipaparinan katenangan, sing dipinuhan ku kacinta jeung kanyaah kitunya. Kanyaah tina diri abdi nyanyaah kacinta abdi kanu jadi keluarga boh keluarga ka abdi. Jeung sayangna abdi ka jadi keluarga atau jadi istri jeung sayangna si istri ka nuju ka abdi gitu. Intina kitu lamun Sundana nya lamun bahasa doa Arab nama kieu nya Allahumma barikli fi ahli wa barikli ahli pia sakitu. Bade ditamihan misalkeun non ditamihan mah meureunnan kieu tas beres kitu teh tamihan di doana Allahumma rzuqhum minni warzuqni minhum warzuqni ulfahum wa mawaddatahum warzuqhum ulfi wa mawaddati wa habib ba'dana ila ba'din gitu. Kita mah hartosna nu tadi teh gitu. Jadi mugi ya Allah berkahkeun abdi gitu maksudna nya berkahkeun nyungkeun diberkahkeun kaberkahan supaya abdi ngajadikeun berkah gitu kan nu jadi keluarga abdi jeung keluarga abdi ge ngajadikeun berkah ka diri abdi. Terus nyungkeun ka Gusti supaya Gusti teh Allah teh supaya nganugrahkeun gitu nya. Supaya nganugrahkeun ka abdi teh supaya kasih sayang gitu nya, cinta kasih urang kanu jadi pamajikan teh terbalas gitu. Jadi ulah sebelah tangan urang mika cinta gitu mika nyaah mika sayang mika didih kanu jadi istri nya sabalikna ngunyungkeun ka Gusti si istri oge supaya nyaaheun jeung cinta jeung demen ka urang. Tah kitu maksudna ieu doa teh. Entak kedah ngadoa ieu kitu nya. Nya pan sok aya kitu nya urang mah nyaah bela pati jiwa raga belaan anjeun salira kitu nya. Duh, maena cenah. Aya laguna teh. Kaula mah ka anjeun bela pati jiwa raga belaan anjeun salira tapi anjeun kunaha cenah kitu. Teuing da abdi maling penyanyi gitu geunaheun suarana. Intina mah kitu berat sabelah gitu. Jadi bertepuk sebelah tangan teh ya. Ari urangnya kanu jadi istri teh kanu jadi anak teh nyangan sabalikna anu jadi keluarga gitu ka urang teh teu perhatian pada mah urang merhatikeun mamna merhatikeun pakaianna merhatikeun segala rupana tapi giliran pengebutuh urang disapirakeun tah
dah ku ayana doa ieu kitu nya ngajadikeun ketenangan, ngajadikeun kacintaan jeung kasih sayang nu timbulna nyaeta disebut ya mawaddah sakinah mawaddah warohmah. Sakinah teh tenang, keluarga tenang, mawaddah teh nyata cinta, warohmah sayang. Jadi keluarga anu dipenuhi ketenangan dan cinta kasih sayang kah sebut keluarga idaman. Pasti idaman, pan idaman teh bahasa Indonesia nya, bahasa Arab itu teh, bahasa Arab itu teh nya idaman deh, langgeng hartosna teh gitu ya. Kumaha tuh cenah maranan ayeuna anu entos rumah tangga kaliwat paingan atuh cenah geuningan ajengan keluarga abdi teh kieu asa pabeulit asa naon awet rajet, asa awet rajet geuningan keluarga teh cenah, padahal geuninganan kitu nya abdi teh teu nganggo tata krama, teu nganggo naon-naon, polos we tuningsa. Kusabab teu terangnya, kusabab meureun ayeuna mah tos terang sok wihan deui we. Mimitian deui anu entos ku urang tobatan bersihan jeung nyungkeun ka Allah supaya diperbaiki segala rupa kasalahan-kasalahanna nya tidinya orang mulai deui bab baru kitu nya. Orang non teh di pondasian deui ku ieu nyata tata cara teh nya tidinya lamun entos gitu cenah tanya lamun tos beres naon tadi teh imitipannya susuci tos susuci tos wudu teh terus sholat 2 rakaat terus maca shalawat ke Kangjeng Nabi terus tobat terus ngadua tah tidinya samperkeun we si istri teh gitunya bari kayaan calik duanana tah kitu teh didatangan si istri teh bari cabak urang teh keolah alin nyabak nu handap ke sok waka-waka cabak ku urang munana nya lamun ieu mah meureunana anu apal surat waqiah tah sok kena dicabak kena kulitna ge ngalamun teu apal mah bari nyepeng Quran alit we kitu teh capaku pandangan katuhu tempelkeun dina munana bacakeun ku urang surat hiji surat waqiah cenah kal mujni tah mujni teh nyaeta surat waqiah teh wan nasri jeung surat nasri lain mang nasri nya ieu mah surat an-nasri idaja anasrullah tanu eta lain mang nasru di surat idaja anasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinil afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba tanu eta. Terus tidinya tos beres eta maca surat alam nasroh al-insyirah teh maca surat alam nasroh terus dirinya maca surat alam nasroh tungtungan ku maca ayat kursinya surat wal hibtu di dieu eta wal hibtu fil auni tah tidinya karak beres terus tidinya mah lanjutkeun we tata krama anu kamari dibahas dina Fathul Ijar teh anu ku si Mabdi diterangkeun kitu nya dina waktu pemanasan teh dina waktu berlangsung teh terus dina waktu santos teh tah lamun geus dijalankeun ieu penjelasan anu dikarangku para ulama mata kurang teu anehnya ningali para ulama malah mageningannya
aya hiji cerita gitu nya. Sana cerita kelahirana Syekh Nawawi waktu cerita ibuna teh nuju ngisikan. Waktu ngisikan teh ngadadak eta nu diisikan teh jadi berlian sadayana bu pak. Lamun ibu-ibu keur ngisikan eta beas jadi berlian ari kumaha. Bapak menang berlian yeuh hayu urang beli mobil 7. Wah, pokoknya mah imah orang ganti cina orang gedean pasti kadinya lupa teh geus ka mana karepe. Ari ari ibu anu hamil eta teh gitunya rama anu teh ibuna Syekh Nawawi nuju ngandung anjeuna gitu nyata diuji ku Allah nyata ku sapertos kitu. Begitu jantan berlian eta kaget banyak. Begitu ningali kitu langsung diawurkeun eta berlian teh kumaha cariosna. Teu Gusti abdi mah teu butuh nu kieu cenah da kusabab nuju hamil teh. Abdi mah butuhna oge murang kalih anu soleh sakitu. Nya begitu lahir nyata ulama anu terkenal ayeuna nya anu karangan kitab-kitabna kamasyhur ku urang sok diaos anu terkenal di seluruh dunia ya pokokna mah di tanah Jawa. Eta sawareh penjelasan tentang kanggo para ibu-ibu atau bapak-bapak budak ngora atau remajanya sawe gitu ya mah anu bade nikah sareng anu entos nikah ge mangga diulangi dicobian dipraktekeun supaya orang tercipta kerukunan di dalam rumah tangga itu terjadi rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Ta sakieu wae mutalaah kitab Qurratul Uyun. Pamudah-mudahan aya manfaatna kanggo sadayana. Ya khususna kanggo isim abdi umumna kanggo sadayana anu ngareungkeun kana ieu video atau bari ningali gambar anu cicing. Sakitu dialap cekap wallahu a'lam.